boga peson dor sakali pae notifikasi belanda bambu runcing sebab bambu runcing mun geus nancep sakarata 2 penting Pak pae henteu hirup henteu ditambah merang awi deui pot wanggus nya keur sakaratnya gagaro ieu maneh eta mah mun ngomong 10 Asyura nu kitu mah tundun ram jatake ganda lah diteruskeun eta mah begitu Bang Nyamal tundun rambutan jatake gandaria ini lah sudah diteruskeun eta HP lamun kurang-kurang mah loba madarat tibatan man dele nuju disolot ngasaan mimitina mah modalna leutik 5.000 10.000 20.000 hai lamun sia hayang miskin saumur-umur geura judi selot di mana aya kamusna jelema beunghar tina judi waduh lamun hayang madarat geura judi selot upama majikan dia dicakar jeung kanjut-kanjutna kumitoha dia diendrin ku masyarakat dia di hewan seumur-umur mun bahasa Ibronina lain Musa Moses mun bahasa Ibronina lain Fir'aun Ramses teh Fir'aun jadi waktu sang Moses dikejar oleh sang raja Ramses teh adina Rames eta kejo Padang anu sabungkusna 20.000 jadi urang dia moal dicongcong orang amin gitu ayo mending congcong orang mending muludan 2 pacamat mual ketinggang kalapa pajar teh enak berhenti kalapa 3 mual kajempet lawang enak kata buat genteng ke lawan nyari dia tak ada jangan hebat nama apa mak itu Bang ya was beleset wayo kemana bawa tapi eta lembab tapi berkat maja menang bah eta si eta ge eta antik nama marhabat di dinya eta padahal mah wow-wowan doang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumis sa'at amma ba'du wa'lamu ma'asyiral ikhwan hafizanallah wa iyyakum minal baliyati wal afat wa ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyyikum fa insyaallah min afdalil qurbat wa lita'uda ilaikumul barakat walidzalika qala ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun
Man ata'a Allah faqad ata'ani wa man 'asallah faqad 'asani wa man ata'a amiri wa man ata'a Allah faqad ata'a amiri. Wa qala Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba wal khirqa wal gharqa wal afati wal baliyat wal hasada wal bughda wa 'ainassu wal lusus fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Shadaqallahul azim. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, sholawat miwasalam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun, para kiai, para sepuh, pina sepuh saumumna kiai kiai nu haladir wengi ieu sekaligus puji simkuring sangat dipika hormat tur dimulyakeun. Urang daraakeun mugia para kiai para ranjang yuswa nu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus manawi aya Bapak Camat aya. Oh alhamdulillah. Muspika Kecamatan Cimarga saat ia hadir Bapak Camat atau Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, juga Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang daroakeun pejabat-pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur, mugi-mugi ku astagh ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan sabada ngayakeun maulidan khususna masyarakat kampung Janglapak umumna urang sadaya nu haladir mugi-mugi ku Allah sing dijantenkeun manusia anu rarajin ibadah. Oke tehilap ka kori-kori urang anu sakitu poharana parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an, baik kori anu ti Cimarga, oge kori anu ti Kabupaten Serang, oge kori urang anu ti Jawa Tengah anu sakitu sawarana poharan hiyeung nahiung naheang. Urang daraakeun mudah-mudahan para kori ku Gusti Allah sing dimanfaatkeun elmuna diparanjangkeun yuswana. Jamaah sadayana rahimakumullah. Wengi ieu urang ngahadiran acara peringatan Maulid Rasul nu dirayakeun ku kampung Janglapa. Urang dieu ngundang kula sataun keneh. Alhamdulillah kusumangetna urang dia sehingga urang dia pohara antusias karena muludan. Moga-moga ieu tasakuran muludan sing ngajadikeun ciri di poe kiamat pangheulana digusur ku Allah ka surga. Emang kiai kedah muludan meureun be aya dalilna moal diayakeun eueuh dalilna mah. Dina Quran kan tenang, hadisna meureun be moal aya atuh muludan teh mun eueuh hadis nama ai Qur'ana sok urang aji babarengan penting ieu muga-muga aya hidayah taufik ti Allah. Kunaon sih kudu muludan cek Allah dina Quran. Qul
bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wallahu alam bimuradih. Ucapkan ku anjeun ya asrafal khalqi wahai Muhammad, bejakeun ka umat-umat anjeun bifadlillah dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi jeung ku rahmatna Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab fadl Allah jeung rahmat Allah wahai umat sakolong dunia anjeun kabeh kudu bararungah. Sedangkan eueuh deui fadl jeung rahmat Allah nu paling good kecuali dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Moal aya urang mun eueuh rasul, moal aya alam dunia mun eueuh Kangjeng Nabi. Manusia yang baik yang mengenang jasa seseorang, bukan yang memakan jasa seseorang. Lamun orang kamari 17 Agustus begitu meriah, jangankan merdeka, moal ayah Republik Indonesia yang kita cintai ini tanpa Rasulullah, saudara-saudara. Awa deui kanikmatan nu paling gede, nu paling hebat, nu sangat istimewa, kecuali dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, mantak bararungah di bulan Maulud mah kiai bunga, pejabat, rakyat, pedagang, ya Allah barungah kabeh. Kiai tukang ceramah serak bulan Maulud, kori serak bulan Maulud. Ka santri-santri puasa pelet bulan Maulud. Bahkan ka dukun-dukun pamusrikan mandian golok dan sokokoloprakan bulan Maulud. Ayak naon kitu rahasiana di bulan Maulud para hadirin. Ternyata ialah hari kelahiran junjunan alam Kangjeng Nabi urang, sehingga tingali masyarakat sadunya lain sarangkas Bitung. Rangkas Bitung sekabupaten Lebak yang paling meriah maulid 1 kecamatan Gunung Kencana. Eueuh nu nandingan para hadirin, bahkan kuarisa Banten peringkat pertama kecamatan Gunung Kencana maulid termeriah teramai. Alhamdulillah. Pohara. Masya Allah pula kamari diondang ke daerah Gunung Kencana 4 tempat. Imah namangan ayat 30 tapi bisa menghadirkan besek 4.000 lebih, Pak. Rabbana Karim. Iyalah berarti tertanam keneh rasa cinta ngagungkeun ka Rasul. Itu jelema nama biasa-biasa bae atuh. Emang nage aya jelema geus niat bari jeung cinta moal aya kalolah moal aya capek. Tapi sanajan jelema beunghar aya teudeuk mah teudeuk bae. Iyalah bapak-bapak ibu-ibu, masya Allah. Tapi alhamdulillah di jang lapak ge masya Allah atuh sakieu mah eueuh tanding nasa kecamatan Cimarga mah jang lapak. Di mana nu muludan korina 3 moal aya. Benar? Benar. Maka mudah-mudahan deuleu panitia lelah teu dirasa, capek teu dirasa, sagala teu dirasa, sehingga panitia sibuk rapat teureun-eureun kumaha ieu kumaha atuh teu kumaha cek kabehan. Sampai terjadi maulid para hadirin ku semangat pada para pemuda. Ya pemuda lain. Oh lain, mana pemuda aja. Oh kersibuk panitia. Ya Allah, ku semangat eta para pemuda sampai ke dohor, ke asar, ke maghrib atuh naonan dia tahiru. Bablas teuing. Maka mudah-mudahan pengorbanan masyarakat kampung Janglapa besar kecil tenaga harta pemikiran sampai terjadi maulid. Moga-moga jaga kapanggih panggeulana digusur ka surga. Dasarna ke muludana ulah dileutik-leutik kudu gualaleg. Ieu mah muludan jenazah imah besek 2 lain mulut meled nu kitu mah.
Padahal para hadirin urang kuari ya urang kabeh nu aya di dia berikut kuring nu ngomong Haji Jamaluddin, urang masih kena bisa dahar, urang boga duit, urang boga rezeki, pare urang masih buahan, jeruk urang masih buahan, kalapa urang masih buahan, itu mun hayang nyaho ikut campur doa tangan Kanjeng Rasul. Kumah gitu. Rasul ngadoa di masjid ijabah. Di mana masjid ijabah? Di Mekah aya, di Madinah aya. Ngan anu masyhur di Madinah. Ketika Rasul berdoa, kumah cek Kanjeng Rasul. Doa Rasul tilu nu diijabah ngan dua. Apa kata Rasulullah? Doa pertama, cek Kanjeng Rasul, ya Allah Gusti, Gusti ulah nyiksa ka umat abdi sehingga umat abdi maut sampai kalaparan. Kumaha Allah Muhammad doa nu ieu ku aing diijabah. Umat anjeun moal aya sanajan paila sampai kalaparan pae moal. Moal Pak Bu geus dijamin ku doa Rasulullah. Endek pelit keneh bae kana muludan jelema tolol. Dia barang pajuh di alam dunia, boga duit, boga segala-gala, ikut campur doa Kanjeng Rasul. Cing bu Pak, sok tong ribut ya. Seri menang tapi tong ribut. Kuring paling tercocok. Iyalah. Kumaha tuh. Mun Allah Kanjeng Nabi. Maka tujuan maulid pertama tasakur ke Allah. Rasul ngadoa Gusti ulah dibikin cobaan ka umat abdi sehingga umat abdi maut sampai kalaparan. Pak Camat sabaraha tahun jadi camat? Pernah ngadenge urang dia paeh kalaparan? Jawab. Ayat teh ayat. Oh, Pak Lurah. Sabaraha tahun jadi lurah? 3 periode. 2. Pernah ngadenge desa lurah aya nu paeh kalaparan? Oh, lamun paeh teu nyatu mah aya. Bila aku jeung nu paeh nyatu ieu. Kebongkong hejo anu kitu bangaran. Teraya. Nah sababna sabab geus dijamin doa ku Kanjeng Rasul bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah ngan doa nu kadua teh dijabah ku Allah. Mana cek Rasulullah Gusti moga-moga Gusti ulah dibere cobaan umat abdi sampai poe kiamat obat abdi supaya akur. Cek Allah Muhammad nu ieu mah ku aing moal dijabah. Umat anjeun pasti aya percekcokan bae. Ulah ajak boroning sa umat, sa imah ge urang salaki jeung pamajikan sok beda pendapat. Bener teu? Pamajikanna kereng salakina embo. Nya naon dia naon. Tah makana Pak, kita ini jangan sok dong. Istri itu mesti dikagumi, mesti disayangi, jangan digalaki. Mereka ini wanita lemah tapi jasanya besar. Coba kita ini bijil dari mana? Nggak ada cerita jelema bijilna batang kalapa. Sanajan kiai, sanajan abuya, sanajan dokter, sanajan dokter anda, sanajan camat, sanajan bupati, tetap bijil mati ibu. Ibu. Yeay, betul apa tidak? Ih, makanya ibu mah kudu disayangi, dikasihani, dibere duiti, bila perlu kita candungi. Kunan Rodiah Ramjadah doa. Ayat Rodiah di dia. Hari teh icot, teh anah segala, teh sarnah ayat. Ayat teh oda, teh icih ge, masih itu ayat. Rah ya lara tuh ya komplit amat. Nomawi Bapak Ibu hadirin, kesetujuan pertama muludan teh orang tasakur ke Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat Quran seperti tadi, alhamdulillah orang bunga, papehan balarungah, bahkan ieu ku muludan lain urang bae nu diuntukeun Cina untung. Tahun kamari kula ka Serang ka Pasarau. Eta rek balanja, biasa kula lamun memeh bulan mulud sok ka Serang. Sok meuli anu, ai barang ka Serang hadirin wal hadirat.
aya toko endog eta Pak Camat muni gede tokona sagede majlis ieu bahkan lebih lebar Masya Allah Cina nu bogana eta endog muni tutumpukan cek ulah oh apa ini atuh telur Pak Haji mana ih gitu kan atuh cek saya embek aing boga rasaan gitu kan dia lagian cenah Pak Haji begitu nanyanya atuh dia ada gitu kan ngajawab kos gitu lanjut cek mana cek ulah teh kok ini telur banyak amat Pak Haji lupa kan bentar lagi mulutan mulutan siapa manja buknya ayo cek ulah teh Pak kok itu mulutan siapa? Pak Haji pura-pura saya juga tahu lah mulutan Nabi Muhammad nabinya Pak Haji saya juga nggak bakal ngakuin atau bari nage dia mau aja aku pun Nabi air dia mak ngupoh gitu kan aing mah Islam geblek-geblek ya baik aing barang di mana enak Pak Haji ini alhamdulillah berkah aing saya tanya kan berkah segala buat alhamdulillah segala ya Cina ngomongnya kunaon gitu kan kok alhamdulillah Pak Haji berkah mulutan kemana ini telur habis Pak Haji 1 bulan saya jual ini ke 4 kabupaten Pandeglang, Rangkas Bitung, Serang langsung Pelabuhan Ratu, Cisolok itu. Tuh, ternyata nu diuntungkan para hadirin lain umat Islam baik kumuludan Cina dala pabrik sarimi boga saha beak di bulan mulut Pak pabrik sprit tok nu jualan sprit nu jualan tenggo nu jualan aqua beak di bulan mulut kadang-kadang kepepet Masya Allah betul apa tidak? Dele rarengseh, dele pedagang-pedagang. Ayo pedagang pedagang. Dele pedagang cilok, pedagang bakso. Ya Allah kuat pohara dele pedagang cimol, dele pedagang tahu bulat, dele pedagang anu, pedagang balon, pedagang ieu, pedagang anu. Di bulan mulut rarengseh. Masya Allah. Maka mun bisa maya pedagang bakso, pedagang cilok, pedagang cimol, mun ngaku cinta ka Nabi, sekali-kali dong gratiskan. Iya. Demi cintaku padamu ya Rasul. Nah, saya bakso malam ini ku gratiskan. Insya Allah mun pedagang bakso, pedagang cilok ngagratiskeun daganganana, jaga bakal asup pambelana ka surga jeung gurobat kasih. Ngan woi pedagang bakso lamun geus di surga atuh dagang bakso deui sebab itu mah saos. Kecap di ditu mah. Sangat diuntungkan di bulan mulut. Masya Allah para hadirin wal hadirat iyalah Rasul makana cekangjeng Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum cek Rasul hirup aing bagus pikeun daria kabehan bahkan cek Rasul lain hirup aing bae nu bagus pikeun daria paeh aing ge ieu aing paeh cek Rasul eueuh di alam dunia bagus bae pikeun daria kabehan cek Rasul. Faqala para sahabat nyarios cek para sahabat punten Rasul jadi keayaan hirup anjeun mah cenah jelas cek para sahabat manfaat pikeun kami bagus pikeun kami tapi ieu nu kami jadi bingung ieu maot anjeun ge maot anjeun cek anjeun bagus bae pikeun kami ai kitu kumaha aing hirup anjeun mah geus pasti cek sahabat manfaat pikeun kami ye maot anjeun masih kene bagus bae pikeun kami ari kitu kumaha faqala Rasulullah cek Kanjeng Rasul hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah hirup aing bagus pikeun daria kabehan selagi aing dakwah ngajak ka daria kabehan kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala wa mamati khairul lakum paeh aing ge bagus bae pikeun daria kabehan mana bagusna anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yaumi itsnin wa khamis fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum
ye paeh aing bagus pikeun dari kabehan cek Nabi saknya-nyana amal dari kabehan ditembokkeun ka aing cek Rasulullah tiap-tiap poe Senin jeung poe mantak disunahkeun puasa Senin Kemis sebab amal urang ditembokkeun ku Allah ka Kanjeng Rasul urangna keur puasa sunnah jadi keur ibadah kumaha eta fama ra'aitu min khairin istabsartu bihi lamun amal daria bagus palmah keur amal soleh ditemokeun ya Muhammad umat anjeun ya tiap poe Senin jeung poe nah istabsartu bihi aing bungah cek Rasulullah bodoh ieu kali malam naon ya ya kali malam naon tak engke poe Senin ditemokeun tah Muhammad umat anjeun deuleu urang jang lapa keur malam Sabtu teh ngayakeun muludan deuleu ku anjeun cek malaikat panitia sibuk sosohan sibuk masyaallah deuleu nu hadir ge kuat pohara aya nu tungkul bae salak beak opat aya anu nyekelan besek bae da si jerona yang panasaran gitu aya anu mikiran bae heuh urang menang berkat moal atuh teh nyaho ieu teh aya anu tungkul bae ngeluk bae jeruk beak dua aya anu ngantongan kacang bae jadi bisa beak ku batur aya anu ngabulek bae ngarokok alpatan kareta tadi cadeureun terus kan rah ngarokok mah aing ngarokok terus kan ngarokok mah aya para hadirin wal hadirat masyaallah tah Muhammad deuleu umat anjeun ngahadiran umat muludan anjeun deuleu masyaallah ku cinta-cintana ka anjeun diuk rela deuleu dina karpet bahkan aya nu teu di karpet-karpetan acang deuleu ieu mah karpetna aya merekan tah UMG urut moe gabah dihares teuing ceng engke eta lamun di surga arabeul tah urang deui berarti karpetna urang jang lapa deuleu tuh Muhammad umat anjeun deuleu nu salat sunah deuleu nu puasa sunah deuleu nu nyumbangkeun muludan deuleu anu berbuat amal soleh deuleu Muhammad umat anjeun istabsartu bihi cek Rasul kaula atoh deuleu umat kos kitu teh tapi ketika umat nak berbuat maksiat deuleu nu teu salat deuleu nu teu ngaji deuleu nu judi slot deuleu nu nginjeman Bang Emok ayanya ditalol deuleu nu teu akur jeung tatangga deuleu nu siling pahewaan deuleu anu judi deuleu nu zina deuleu nu maksiat ka Allah deuleu anu deuleu nu anu ya Allah ya Muhammad cek malaikat amal umat anjeun deuleu kumaha eta Rasul hewa henteu kumaha Rasul istaghfartullah lakum aing mangmentakeun hampura pikeun dari kabehan kurang kumaha Nabi nek dodol keneh bae nek badung keneh bae kurang kumaha nyatu gara-gara doa Kangjeng Nabi boga doe gara-gara doa Kangjeng Nabi hasil panen gara-gara doa Kangjeng Nabi Masya Allah ketika berbuat maksiat masih kena dipentakeun hampura ku Rasulullah kurang kumaha nah melotatan aing keren jaga kurang kumaha Rasul ieu kurang kumaha ka urang Rabbana Karim Masya Allah tak iyalah mata pentingna muludan kitu bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat makana para hadirin ye ari hadisna nu nyaritakeun mulud mah kapungkur para hadirin Rasulullah ketika di Mekah hijrah ka Madi lamma qadamal Madinah fawajadal yahuda yasumuna yauma asyura baheula Rasul ketika hijrah di mana? Menuju Madi barang dongkap ke Madinah manggih Yahudi eta Yahudi keur puasa 10 Muharram ulah 10 Asyura ngomongna urang mah kitu kene tina 10 Asyura 10 eta bahasa urang Asyura bahasa Arab ieu mah kalau 10 Asyura 10 Muharram
kurang makan gitu kayak baiknya 10 Asyura eta mah mun ngomong 10 Asyura nu kitu mah tundun ram jatake ganda nggak sudah diteruskan eta mah begitu panjang tundun rambutan jatake ganda ria ini nggak sudah diteruskan jak lama ulin teh keletik itu can aya HP jak orang main HP baik urang mah hudang hes ngome HP endek hes keur dahar ngome meme hes ngome hudang hes heuy kira ibadahna teh eta eta gara-gara HP loba nu ngararaco jelema kuari atuh nya eta HP lamun kurang-kurang mah loba madarat tibatan man dele nuju diselot ngasaan mimitina mah modalna leutik 5.000 10.000 20.000 hai lamun sia hayang miskin saumur-umur geura judi selot ti mana aya kamusna jelema beunghar tina judi atuh lamun hayang madarat geura judi selot upama majikan dia dicakar jeung kanjut-kanjutna kumitoha dia diendrin ku masyarakat dia di hewan seumur-umur. Na'udzubillah min moga-moga berkah dan urang kabehan diraksa ku Allah anak incu urang. Terus ditaros ku Nabi eta orang Yahudi teh kaum Nabi Musa. Mang cek Rasulullah ari mamang ieu puasa tanggal 10 Muharram puasa naon? Oh, nu mantap kami puasa tanggal 10 Muharram cenah Muhammad kami ieu teh syukuran ka Allah. Syukuran naon? Syukuran qad aghraqallahu fir'auna wa najja Musa alaihi salam. Kami syukuran ka Allah. Allah geus maehan Fir'aun, geus nyilakakeun Fir'aun, wa najja Musa, bahkan Allah geus nyalametkeun nabi kami Nabi Musa tina kejaran Fir'aun. Wa nahnu nasumu syukron lillahi ta'ala. Nu mangta kami puasa, kami syukuran ka Allah sebab nabi kami disalametkeun tina kejaran Fir'aun. Itu bahasa Arab, bahasa tadi teh pas kitu. Mun bahasa Ibrani nak lain Musa, Moses. Mun bahasa Ibrani nak lain Fir'aun, Ramses teh Fir'aun. Jadi waktu sang Moses dikejar oleh sang raja Ramses teh adina Rames eta kejo Padang anu sabungkusna 20.000 eta Rames teman-teman lain deui. Nah, jadi kami teh ya Muhammad itu cek orang Yahudi nu mantap puasa syukur ka Allah sabab nabi kami diselamatkeun. Cek Rasulullah wa nahnu aula bi Musa minkum. Cek Rasulullah atuh kamu aing leuwih utama tibatan Musa jeung dari kabehan. Sehingga Nabi Musa lamun ditanya, "Wei Musa, anjen andai kata Nabi Musa sazaman," cek Nabi Musa kieu, "andai kata aku ini satu zaman dengan Muhammad, hirupna samangsa jeung Nabi." Lamun ditah milih ku Allah, Musa mending jadi nabi, mending jadi umat Muhammad. Pasti cek Nabi Musa, aing mending keneh milih umat Muhammad. Nabi Musa hayangan jadi umat Rasulullah. Tapi kunaon? Ieu umat Kangjeng Rasul budak kejang lapa geus jadi umat Muhammad kudarareug. Buararaj. Nararak. Kurang sholat tepat tibel ngaji api-ap sodakoh pel naon arahkeun entah hirup renjadah doa. Coba eta cek Kangjeng Rasul lamun eta umat Yahudi baik eta sakur ka Allah pedah Nabi Musa na salamet cek Nabi wa nahnu aula bi Musa minkum aing mah leuwih utama maka payustafadu maka dicokot ieu dalil. Nah, deui kanikmatan nu paling gede kecuali dilahirkeun Kangjeng
moal aya Nabi Musa, moal aya umat Yahudi, moal aya umat Nasrani, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya Ka'bah, moal aya kampung urang, mun eueuh Kangjeng laulaka lamma khalaqtul aflaq ay laula ijaduka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Cek Allah dina hadits qudsi, Muhammad lamun lain karena anjeun aing moal nyiptakeun panon poe, aing moal nyiptakeun dunia jeung eusi-eusina, berarti ayana urang ayana dunia jeung eusi-eusina itu sababiah aya Kangjeng kurang kumaha Nabi. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, tak iya mantak di dia dicokot dalil ku ulama. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Pelaksanaan syukur itu bisa hasil rupa-rupi warna-warni ibadah. Kasujudi seperti ku salat sunnah. Contoh supaya kaharti, ibu hayang ngayakeun muludan, bapak hayang ngayakeun muludan, duit teu gablek tak aya teu bung. Ongkor ada pelit di teteh mah. Eja jelema kuarin aing mah aneh, aing meuli HP 1,5 juta langsung. Pat banget ku kieu kabeh ieu. Anak hayang HP langsung karangkas bitung 1,5 juta kontan, teu dihutang deui. Eta ge HP Cina can diislamkeun heula. Ai dipenta muludan 200.000 satahun sakali teu lunas teu kaharti kula mah. Ulah betul-betul dia nu kitu eta. Ram jadah doang. Ulah ngomong-ngomong hirup hayang berkah lamun pelit kana muludan. Ulah ngomong-ngomong hayang salamat lamun pelit kana muludan. Ulah ngomong-ngomong hirup hayang berkah sagala-gala jelema lamun pelit kana muludan. Moal hadirin wal hadirat. Nah sababna mun hiji kampung tilok ngayakeun muludan moal ditoong ku Rasul eta kampung. Euy. Hayang teu muludan ditoong ku Rasul. Muludan. Bahkan cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bi anna amalal maulid amanun fi tilkas sanah. Saknya ngayakan peringatan maulid itu membuat aman 1 tahun kayak tak kampung. Di tahun iya urang jang lapak bakal aman satahun. Jadi urang dia mau dicong-cong orang. Amin gitu. Ayo mending cong-cong orang mending muludan. 2 pacamat mual ketinggalan kalapak. Pajar teh enak mending tinggal kalapak. 3 mual kajempet lawang. Enak kata buat genteng ke lawang nyari dia tak ada. Amin gitu. Bakal aman. Satahunan amin. Hayang aman. Muludan. Para hadirin moal eta lembur moal kata rajang pamalingan lamun sok ngayakeun muludan moal aya pamalingan. Begitu cek Imam Jalaluddin teu pati-pati eta lembur ngayakeun peringatan Maulid Rasul ngandengekeun mun muludan ya. Hiji kudu hadorot. 2 kudu maca Quran tahlil. 3 kudu marhabah. Mantap kudu barisa eta marhabah. Lamun muludan di eta lembur, Pak, di kayu mah dilombakeun sakecamatan. Desa aya 10 lomba marhabah, kamari desa aing eleh. Hunak bae kula itu. Pacamata kula, udah cenah bae desa eleh dadah. Sing eleh kula ka para masyarakat. Heh, kumaha tadina pan dilatih poe 4 bulan. Lain cenah buku kami nek marhabah cenah makan salad. Lebahan narikan serak kabian talol gitu kan nyawa dia serak di aduhan deh gitu kan aduh ele eta kudu bari saya lamun ngayakeun muludan panitia kudu motokopi marhabah bagikeun sabab marhabah mah kitu nu bener 10 nu teu endah 218 galeong ka mana boa ih teuing nu penting mah hadirin asal carangap belana jangan hebat nama apa mak itu pan ya was beleset wayo kemana bawa tapi eta lembab bagi berkat maja menang batas eta
eta antikna marhaba di dina eta. Padahal mah uaw-uawan doang. Asal calangap doang rah. Kali-kali rah, ayo lombakan marhaba. Kamari di lomba marhaba terah. Bodo ayah. Hei, di urang bener lah. Merasimah marhaba sundatan kawinan kawin deui. Kawin deui marhaba. Bener-bener. Mata marhaba penting. Ai gitu. Pohara. Ngan marhaba mah geus deui. Teu akur ge jeung panjang pendekna, teu cara Quran. Contoh marhaba mah kieu. Marhaba ya. Pan eta lapad mar teu panjang. Ngan lamun teu kitu teu naon. Coba dia marjukin kan itu nih. Marsir jadai ke. Benar. Atau coba contoh ya. Rebel nanda kenceng tadi. Contoh nak ya. Kon safi eta lapan kun eueuh. Lamun nek mengikuti tajwid atuh moal ngeunaun eta marhaba. Kun kuntilanak dia kan itu net. Benar. Marhaba ya. Kan gitu. Paneta panjang. Padahal di tulisanna teu make wau. Lamun Quran mah kakara kudu pasehan. Ya, mantak anak-anak kurang sing barisa maca Quran. Insya Allah lamun jelema masih kene barisa maca Quran, komo nu daek maca Quran, tala hadirin eta dunia kuat keneh kana kiamat. Terus anak orang supaya barisa maca Quran, ibu jeung bapak lebah maot tah dibacakeun naon ku anak. Jadi jadi cager lurah ya rakyat tu maneh. Nah, jadi lamun anakna teu bebukeun maca Quran, nek sarah macakeun. Kiai mau dibayar tolol. Teu dibayar aing capek-capek cek urang bapak dia nu modal, cek urang dia nu ngalep-lep warisan aing kudu ngajikeun. Anak urang heulang tidak bisa maca Quran. Ya, panadirin. Wayana tanu leutik, isuk-isuk SD, tos dahar madrasah. Sekolah SD. Bahkan cek Imam Ghazali wajib ka indung bapak ngadidik anak ketika anak umur 4 tahun 4 bulan 4 poe wajib dididik. Lamun teu bisa diserahkeun ka guru ngajina. Sok aya kuari sakola teh anu sakola budak leutik teh sakola puad teh naon eta. Jangan eta tah. Panjaman urang eueuh baheula. Teh kitu nyaho. Nanurah. Wani, saya pernah ngajuru di Paraji, malah di bidang iya. Asal nama dia. Nah, eta paude urang mah eueuh nya. Eta paude teh naon singkatanana? Pendidikan anak usia dana. Udah sini bae macamak si dana, urang sebut sekali-kali. Eta asupkeun ku ibu kadinya. Alhamdulillah di pelajaran ngan ulah lebeteng nyanyi, belajar ngitung Arab, ngitung umum, bener kan penting eta, betul atuhnya coba mun anak teu bisa ngitung kebeneran tah nungguan warung ja ibu nang warung ieu duit sabaraha 50.000 sabaraha belanjana 20.000 dikembalian 100.000 bisa rugi eta mah naon sababna lantaran teu bisa isuk SD tos dohor madrasah tipe tinggiring kana ustaz tah belajar maca Quran moal kuat negara para hadirin mun anak-anak urang teu bisa maca Quran tempok dina lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya bangunlah untuk Indonesia ngabangun jiwa eta ku ilmu agama moal kuat keimananana baheula memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin, dengan keimanan yang kuat, takbir Allahu Akbar, Belanda mabur kabeh. Betul apa tidak? Iya. Ayo gitu Belanda kumaha gitu Belanda. Ye, sionon ka urang. Belanda sionon.
Orang Indonesia dilawan boga peso dor sakali pae notifikasian Belanda bambu runcing sebab bambu runcing mun geus nancep sakarata 2 penting Pak pae henteu hirup henteu ditambah merang awi deui pot wanggus nya keur sakaratnya gagaro ieu maneh puluh di Belanda ya lemburna dia pan kali itu pan dijajah kali itu sampai ka Jisima ku Belanda ih aya kitu kumaha Belanda hebat eta Belanda bisa nyeun bom bisa nyeun bisa bisaeun nyeun comro mah maka dengan keimanan yang kuat para hadirin dina jiwa anu kuat yakin ka Gusti Allah sampai indung bapak urang bapak kolot urang sampai darah penghabisan geus teuing aing teh nyaksian kemerdekaan Indonesia nu penting anak icu aing ulah sampai madarat kitu nu baheula mah palahatun tapi kurai kuari ngeusi merdeka sakola digratiskeun ku pamarentah ustad pengajian meninggal ayah kunaon ieu jelema kuari pinter mah pinter ngan baroloon itu mah kuari terus Pak Camat ulah penting teh pada karunya istirahatnya Kak. Oh nah besok libur teh nu libur aing mah henteu tebulang mulu di dieu masyaallah iya Pak jadwal teh kepentingnya teh ya ka 32 tempat kuring teh laju bae pan ibu mana tuh cina numpuk nah aya geus ngeres pikiranna naon kae jok naon cenah nya kiai mah cek saha ngeunaheun aing leumpang tadi tas magrib balik ka imah jam 2 engke esuk-esuk aing berangkat deui dipikir aing doang tuyul ya ieu menang kana lurah teh camat paling jago sarekanan ku bupati atuh rasiko di sarekanan mah cek urang Bu, Pak nah kembali gas wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah pelaksanaan syukur bisa hasil rupa-rupa warna ibadah mana kas sujudi seperti ku salat sunnah ibu hayang ngayakeun muludan duit teu gablek pakaya teu bohong Pak tadi ngahadiran ki Jamaludin atuh bapak ge ngahadiran lah di bibir bari molor heuh cenah ge urang teh hayang ngayakeun muludan duit teu boga pakaya teu gablek depan papa teu usaha nggak berkurang mending sholat sunnah ibu sholat sunnah kumaha kieu mimiti nangtung calik kieu nyarios ya Allah abdi bade sholat sunnah sejak ngagungkeun kelahiran nabi kami hasil atau hasil kumaha usolina usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar maca naon suratna atuh kunaon yasin rakaat kahiji kunaon ulah gempor-gempor dia ja eta hatina antrian mah eta tina raskin ja 2 jam kuat bener dah henteu cenah teu mampu naon biasana atuh kuliah teu naon kuliah kul sabaraha rakaat cenah kiai eta cenah salat sunnah atuh loba-loba 1000 rakaat ai ka surga hayang Nabi mah kuat ujian ngabelaan umat ai urang karak sakit laju hahuh bae cenah hayang di aku umatku Nabi nanaonan atuh urang teh tah mun bisa ku salat sunnah ai teh mah teu boga duit kumaha cek ibu-ibu kiai ulama remat asem ur aya keneh aya wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum bisa ngalaksanakan syukuran dengan rupa-rupi warna-warni ibadah kasaum seperti ku puasa sunnah makana lamun di Pandeglang aya pasantren santri jeung kiai manyaho di Kadukaweng ketika tanggal 1 Maulid santri wajib puasa hizib di Yaman oh ternyata tujuanna takdim ka Rasul di bulan Mulud tuh Masya Allah kiai baheula mah itu ibu puasa lah nek puasa urang pa mending puasa bae lah nagungkeun ka nabi ja gede ganjaran anak Masya Allah nah puasa isukan ditanya ku tetangga mang ngopi aing teu puasa
Puasa naon? Ceki Jamal keur beuting aing hiji puasa muludan, duasa puasa ngirit. Biasa nyarap jadi hentok. Wah, satu ternyata kulo bayi jalan di surga kari kadaek. Heuy. Kumaha cek ibu-ibu jeung bapak-bapak kiai? Ulama pajak. Cek kau panggil ke ngebu laju selowok bae. Ngagaleder kula mah cenah mun teu dahar isuk-isuk. Bisa kene tante nu sejen? Bisa. Wasyukru yahsulu bi anwa'in ibadah katilawah. Bisa hasil ngalaksanakeun ibadah katilawah seperti kumaca Quran. Nah, ja eta. Palagi pilih jeung mana nu mampu urang. Jeung mana nu daek urang. Kumaha cenah jateteh mah ieu letak geus lelol, mata kurang deuleu. Cek incuna emak kadele kurang ngageblek mama Allah. Ieu ge rojak tanah porojok matana cenah. Naju pan maca surat Wadduha teu tamat waduh cek incuna eta mah kolot aing ngeurina teh tadi waduh teh. Tah, kurang kumaha tuh maca Quran, mata kurang deul. Puasa panyakit, salat sunah remat. Nu kadua panyakitna sangheuk lah menanya. Eta mah penyakit rata kabehan berikut camat jeung lurah jeung kabehan berikut aing nu ngomong. Penyakit nu eta mah, penyakit sang. Eta mah kabuh bararoga, omong potongan beungeut kieu. Laju kumaha cenah aya keneh kiai. Nah, jol be ulama Banten. Tah ulama Banten digedekeun wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah. Pelaksanaan syukuran mah bisa bae rupa-rupa warna-warni ibadah, terutama ieu syukuran dina mauludan syukur ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah urang dijadikeun umat Kangjeng. Alhamdulillah Allah geus ngutus Kangjeng. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi rahmat ka sakabeh alam. Alhamdulillah wa ja'alana Allah wa iyana min ummati Rasulillah. Alhamdulillah Allah geus ngajadikeun ka urang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kas-shadaqah. Ieu nu digedekeun ku ulama Banten. Mun salat sunah mah kudu boga wudu. Babacaan kudu pasehat. Bener. Mun puasa jalapar. Maca Quran kudu akur jeung makharijul huruf. Sarroyaro sayyor rayo. Sekolah ieu na buah lurah jaya. Heuy. Ayalah ulama Banten bala hadirin ieu diurang nu digedekeun yo. Muludan kas sodako makin ieu ku sodako mah teu kudu boga wud. Dur be sodako mah. Ayeuna muludan siap. Makana ketika ngayakeun muludan kudu didukung tiap elemen. Nu beunghar ngadukung, nu miskin bapak-bapak, ibu-ibu, tah ieu pamuda. Nah iya sodako di urang mah ieu. Ieu nu digedekeun ku ulama urang. Matak mun muludan kudu pagedegun. Cek saurang kumaha muludan oke, aing nu meuli jeruk. Nu saurang. Nah. Cek nu hiji deui tenang, urusan tenda aing nu mayar. Cek nu saurang menang sa. Hija maludin pada bilang aing, hija mama nu mayar. Sedang mana dibere 25 juta ke. Nah, haram dadah doang. Aing di memurah tolol. Bu Pak, cek nu saurang aing nu nyeun pais, cek nu hiji deui aing nu nyeun pasung, cek nu saurang aing nu nyeun ager, cek nu saurang deui aing nu makana. Aku mau nu makan mah basi. Di makabe jeung hayang makan yeun teu dae. Aya bae di peta urunan kieu rah ieu. Kumaha cenah ieu muludan? Aya ngomong kieu jeung ngomong kieu. Kak, muludan. Wih, geus rapat. Ngodang Ki Jamal. Aya bae ngomong kieu ngomongna ieu. Geura pentan bae deung-deungeun. Ike kakak mapan deuri sampai ku ari teu mayar.
Aya di dino gitu atau di endring kunaon jangan nyesek-nyesek alam dunia nah jelemana atuh ulah akhlakna nu diperbaiki ku urang da Rasul diutus ka dunia teh nyampurnakeun akhlak lain nyampurnakeun ilmu naon sababna setiap orang berakhlak pasti berilmu tapi ingat tidak setiap orang berilmu berakhlak kadang-kadang ilmunya tadi dipakai sombong pakai nipu pakai takabut dan lain sebagainya malah hadirinul hadirat tapi ketika orang berakhlak Masya Allah adab ka masjid rapi lamun ka masjid kudu kumaha lamun silaturahmi jeung dulur kudu kumaha sasalaman ka kolot kudu kumaha itu akhlak dan adab jelas pakai ilmu mun ka masjid salat berjamaah ulah sok make tangan pendek naon teu sah kiai lain adab nek nya harapan jelema ge meuni gagah kunaon nek nya harapan Allah pakai baju pendek samping linting dong sebleker motor kaos beri dekil urut getah caurah peci kuat kupluk dong kulit tandok kabina di kaos partai dia dipakai Demokrat Golkar PKB pada tempat turunnya tuh husuk kasih eta make Demokrat ayo kita menang kan kita menang itu tol eta pas sholat ingat ke mana mentak makruh sholat pakai baju nu aya gambaran aya mereka ngaganggu batur kartos ibu jeung bapak akhlak jeung adab betul apa tidak iya adab ka Gusti Allah kumaha adab tata krama jeung papada kudu kumaha para hadirin sabab kuari loba jelema geus teu berakhlak jol ka masjid sholat lain ilu hees terus ngecas HP di masjid ngomean HP dusun akhlakan jelema kuari umroh zarah ka makom Rasul popotoan deket makom dusun akhlakan jaeta ketika popotoan nek naon tuh lamun nabina jeneng teh macam nabi heuy Rodiah ieu dia kain nek jarah teh popotoan maka adab dihareupeun Baitullah cuplak cetreker tawaf diputar dipoto akhlak jeung adab maka jelas para hadirin wal hadirat bapak-bapak ibu-ibu ulama Banten mah ieu ngagedekeun kana sedekah muludan Masya Allah para hadirin Masya Allah jeung dina sedekah mah kieu urang anu ngayakeun bunga kue urang di dahar nu dibere malewi ngariung Pak ya Allah ngariung bapana datang jam 2 peuting asik bapak datang menang berkat aceng lapar hayang dahar waduh ayo udah pun kami pemajikan udah berkat mulut barang dibuka sari ini jeung beas aduh geus kokobok aduh awas terjadi nyatu para hadirin wal hadirat tuh adalah tuh matak menmulu dan kudu gede-gede bakal jadi saksi di poe kiamat cek Imam Jalaluddin para hadirin wal hadirat sahajal mak nu ngayakeun muludan di kampungna illa rafa'allahu al-qahta maka eta lembur ku Allah bakal diangkat tina penyakit paila hoi hayang subur hayang paila muludan gede kan yang muludan besek dua lain mulut melet dia nuk itu mah tahun harap aku dulu lagi kencang amin amin ya Rabbang da orang mah eueuh kahayang hirup teh ningali tuh di Serang di Pasarau aya tukang beca ngayakeun muludan amprekan Pak kuring nanya Mas kenapa sampean bisa begini merayakan muludan besar-besaran padahal masyarakat di sini mayoritas tukang beca kumaha cek manehna oh kami mah Pak Haji yang celengan sapoe 2000 tuh ada yang kadaek mah kali setahun 360 hari berarti geus 720.000 tuh ada yang kadaek mah pan urang mau kadaek deuleuh batur Pak Bu mun hayang cek Imam Jalaluddin hayang berkah lemburna diangkat ku Allah tina bangkit paila gedekeun muludan
kampung nusok muludan hiji ku Allah bakal diangkat tina pailah. Amin. Moal eta lembur moal pailah. Atuh dalah. Mana dia pailah atuh awal. Ya Allah, dalam berkah muludan. Ya Allah, segala nanan komplit. Dulu mana anggur, mana jeruk, mana melon, mana tadi ge. Mana? Ayah di jero. Lagi padahal segala-gala. Masya Allah tuh hiji dua cek Imam Jalaluddin lamun eta kampung sok ngayakeun mauludan illa rafa'allahu al-waba lamun eta kampung sok ngayakeun mauludan maka eta di kampung ku Allah bakal diangkat tina ribuan penyakit eta di kampung ku Allah bakal disehatkeun lantaran naon hadirin kuman sakala-kala sieun. Nah sebabna kuman jeung penyakit asal tina nu Rasulullah kuari nu nyieun asalna sabab ya aya urang aya penyakit aya kuman Rasulullah atunya ieu urang aya saha sebabna aya Kangjeng sieun kumanna ge beuh buludan jajal di dieu balik ke dieu moal ateul kuman sama-sama kita hadir maulid aing ge moal nyocok cukuman diraksa ku Allah. Amin. Bakal sarehat ahli kampung nah amin. Artina bakal sarehat engke rajin kana kebersihanana gitu. Rajin kana sagala-galana, moal tumrap tamru, pakaian rapi. Segala jalan dibersihan gitu. Dibere terbuka ku Allah hatena jembar. Masya Allah. Kartos. Tilu cek Imam Jalaluddin. Wal baliyat lamun eta kampung sok muludan maka ku Gusti Allah Subhanahu wa taala masyarakat bakal diselamatkeun moal balai wal afat moal aya pancabaya ka eta ahli kampung amin wal khirqa eta lembur moal kahuruan wal gharqa eta lembur moal katerajang banjir kadituna lamun eta kampung sok muludan wal hasada moal aya siling hasudan tatangga jeung tatangga masyarakat jeung masyarakat insyaallah sanajan saling pahewaan insyaallah lamun geus muludan mah bakal calalang hayang akur teu masyarakatna muludan akur wal bughdha moal aya siling hewan minimal ngahadiran muludan tangi ai jadi bok bisa salaman tapi cakur berarti ngan sing ari ikhlas niat muludanana amin ulah boga tujuan anak enggak teh urang muludan maaf ka Rasulullah cinta ka Nabi hayang disapatan jaga ku Kangjeng tuh wal bughdha wal hasada moal aya siling hasudan moal aya siling benduan kadituna wal lusu wa ainasu eta di ahli kampung moal aya kalakuan jore muga-muga berkah muludan di lembur ieu moal aya perzinahan amin moal aya judi selot amin akhlakna bakal bararagus sebab dijamin ku gedena pahala maulid amin dalah ieu pamaraka tiu tadi ya jadi gimana mah boro-boro belang-belang hari tiang kali dia tapi wasilah muludan alhamdulillah tuh hadituna walusus moal aya pamalingan tah lurah heuy hayang teu aman desa muludan moal aya ron teu kudu ron be di situ percaya jajal penting ieu pacamat kalurah dan motor di luar kunci setang kuncina bawa ka imah nggak santepkeun bener teh omongan wali cena bakal moal aya pamalingan bakal aman eta kampung lamun sok muludan teudeun kumaha mun isuk-isuk Allah nasib teh mangarana ulah nyalakeun aing deh cina kiai bisa bae cena cek kiai lamun geus muludan bakal salamet da buktina tatangga kami kamari tak geus muludan jaka senggol motor dalam jenazah itu na leungit tanya berduit nyumbang nah iya
ai kitu mun hayang salamet, mun hayang ieu itu muludan sabaraha nyumbangna dangukeun man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi sajalma anu nyumbangkeun sadirham dina maulid rasul. Berapa itu 1 dirham? Pacamat mun hayang nyaho, palurah mun hayang nyaho, kabehan masyarakat mun hayang nyaho, sadirham teh 4 gram emas. Emas sagramna 1.200.000 kali 4 juta 8. Lamun jelema nyumbangkeun muludan per orang 4.800.000 bakal aman sataunon. Hirupna bakal jembar rezeki sataunon ti mulut ieu ka mulut har. Boga emas Rodia. Teh ya henteu teh bahagia mah. Terus 2 menit deh. Ieu keur ganjaran dunia. Mana ganjaran ke akhiratna? Jelema nu sok muludan. Fa idza mata, ya nu paling penting ieu urang mata kudu muludan ya. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munkari wa nakir. Di mana-mana eta jalma sok ngayakeun muludan, jaga maut bakal bisa ngajawab pertanyaan malaikat mungkar. Punten Bu Pak, ketika jelema maut memeh datang mungkar nakir, aya malaikat heula nu bakal nanya urang. Kieu malaikat nanya man ya Abdallah, wahai hamba Allah kamayit. Man hadar rajul, saya lalaki. Maksudna Kangjeng lamun jelema sok muludan maca sholawat narada daek, sholat sunnah narada beuki, maca Quran narada daek, eta kenal ka Rasulullah. Ya Allah malaikat, hadza habibuna wa nabiyuna Muhammad, atuh mah nabi kami. Ya Allah Kanjeng, ieu pula umat anjeun. Maka bakal diberi kenal ku Gusti Allah lantaran urangna geus di dunyana tertanam rasa cinta, daek maca salawat, daek ka pangajian, daek salat sunnah, daek maca Quran dan lain sebagainya. Amin. Doh, kenaleun eta teh nabi urang. Kumaha malaikat? Ya Abdallah, hei hamba Allah, sabenerna tempat dia di neraka ngan ieu dia bisa jawab, ieu teh Nabi Muhammad. Maka anjeun kita dipindahkeun ku Allah di neraka ka surga. Lamun eta jelema rajin maca salawatna. Tapi lamun kieu salat teu beuki, ngaji teu daek, sedekah maca salawat teu da. Ayah maca salawat, ayah petir doang. Burijat Allah masya Allah Muhammad. Pas naon. Man hadar rajul ya Abdallah, wa ya Allah cek malaikat saya lalaki. Terang malaikat kula teu nyawa saha eta lalaki. Kumaha cek malaikat? Ya Abdallah, tempat dia asalna ge di neraka, dia teu bisa jawab. Sebab dia muludan deugel, maca salawat teu beuki, salat berjamaah teu daek, jeung tetangga teu akul. Maka tempat anjeun neraka jeung anjeun bisa jawab saya laki, maka tetap di neraka teu dipindahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Tapi lamun orang kafir, ya Abdullah man hadar rajul, saha ieu lalaki teh aya? Hei hamba Allah cek malaikat. Woi, hamba Allah, woi. Woi, kuna rangtung, dura baralik. Man hadar rajul, saya lalaki. Eta orang kafir dibere pire Pak. Moga-moga orang mah bisa ngajawab jeung bisa nebak ketika jaga maut. Hadirin bahwa ieu teh Kangjeng Nabi tah di dia pentingna muludan teh. Maka lamun muludan dukung sakamampu orang, ku harta banda, ku tenaga, minimal ku ucapan, hayo dak siap. Dasar itu bisa siap geus begitu. Tapi kudu mere mun boga mah. Siap. Kumangke bae cenah ieu mah. Nah, geus anu terakhir nu mantak urang kudu muludan. Urang teh ye urang teh ye. Urang mah jalma bodoh. Masya Allah, Rasul jalma bersih, urang jalma kotor, tiada hari tanpa dosa. Sebab Kangjeng Rasul syafaati likullil muslim, syafaat aing cek Kangjeng Nabi jeung umat aing anu Islam pasti kowe bakal disyafaatan. Amin ya rabbal.
ngandalkan urang ibadah moal bisa hadirin, tapi urang rumah saja mah bodoh, rumah sa urang mah ahli maksiat, rumah sa lain ahli ibadah. Maka dengan peringatan Maulid Rasul, moga-moga orang hiji sing diampura dosa, tetapkan iman Islam, menang taufik hidayah, jauhkan fitnah dunia jeung fitnah akhirat, sing alakur jeung dulur, akur jeung baraya, akur jeung tetangga, untungna pa hewa-hewa, untungna pa ego-ego, moal jadi baldatun thayyibah lamun urang masih pa ego-ego. Insyaallah ketika sabada buludan masyarakat sing saling hampurakeun, urang kabehan sing menang rahmat hidayah taufik di Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, moga-moga aya manfaatna. Leres hidayah taufik di Allah lepat kabodohan al-fakir. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.